Badahalem paduka kumaha coba kaharep diukna awak maneh cekap nuhun Gusti teka kantun disim abdi ge pun goh muka langkung ti payun bade nyangakeun samarah pangabaktos kohonyu paduka Gusti kulan kasangakeun ditarima semua pangabakti awak maneh nuhun Gusti teka kantun bade nyangakeun semua pangabaktos oge kohonyu Akang Senopati hiji diterima ku kaula. Terima kasih, thank you very much. Sumuhun. Atuh nyuk sumangga kaping kalihna ti eta kumaha. Malum ciri sabumi carasa desanya wadah tutung biritna sacarana emboh bilih ayalah nu kabantun dati kampung ahlak lamah nu kacana di desa kaping kali nanti eta aya naon Gusti Kulan bisim abdi ngantos aya naon Gusti Kulan bujeng hingga kapunut kapunut tanaga emutan aya naon siang wengi bisim abdi ngantos aya naon ieu Gusti bisim abdi reuas pisan aya naon Gusti Kulan bisim abdi kalah maceuy ka tiisan wah kusya geus katiisan nyuk aku wae geus mohon hapunten naraosan teh ngobrol sareng kabogo mohon cabok sabae ieu teh payunan saha oh mohon kan bae hiburan asa kahibur kaula hapunten teh eta mah kitu teu kaupeude angin si eta mah segala layangan maceu jika layangan maceu sumuhun mangga tuh bujeng hingga kapuluh tanaga pikiran salah sugi kana rapati taya wagelan sami disim abdi ge ngantos Gusti Kulan bujeng hingga kapuluh tanaga emutan sanaos dugi kalarapati kasangakeun Gusti ngantos diwakak syukur bagja kumayangan ari saperkara kaula deuk marinkeun rasa kason Rai kadua nanti eta urang pada saling hampura dina masalah kesalahan pribadi gede jeung leutik memang kaula nyaul lain dina waktuna kodang lain dina mangsa dina waktu katempo meureun ku salare aku anjeun oge ku kajahatan nasibah tararama dulurna purbaya beak pamili oge geus masimpati tumakaning pengajar dina waktu ayeuna daripada teu pira si Batararama ngan syukur dipaling pamajikan ku diri kula bulu kaula diteuneun di Taman Ardasoka diolo jeung dirayu saban waktu ku diri kula tetep renggen